Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng cimkuring Cepi Kusdiansah dina pangajaran bahasa Sunda. Pangajaran anu baris didugikeun dina danget ayeuna nyaeta narjamahkeun. Tujuan pangajaran sanggeus kagiatan pangajaran narjamahkeun rengse dipiharep siswa bisa hiji ngabedakeun teks asal jeung teks tarjamahan. 2. Nyebutkeun unsur-unsur basa dina teks tarjamahan. 3. Nyebutkeun eusi teks tarjamahan. 4. Ngalarapkeun kecap serepan dina kalimah. 5. Ngalarapkeun paribasa tarjamahan dina kalimah. 6. Narjamahkeun teks basa Indonesia kana basa Sunda kalawan kaedah anu bener tur merenah. Jeung 7. Narjamahkeun teks basa Sunda kana basa Indonesia kalawan kaedah anu bener tur merenah. Hideuk remen lalajo film asing dina bioskop atawa dina TV. Bari lalajo, urang ge sok macaan tarjamahan dialog-dialog aktor atawa artisna dina bahasa Indonesia. Teks tarjamahan dina film teh disebutna subtitle. Dina widang sastra Sunda geus aya karya sastra asing nu ditarjamahkeun kana basa Sunda. Aya puisi, carpon, novel, kitu deui sabalikna. Paniten basa. Maca teks tarjamahan. Ieu dihandap aya teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1845 dina bahasa Indonesia jeung hasil tarjamahan dina bahasa Sunda. Pek ku hideuk regepkeun sing gemet tur lenyepan naon bedana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1845 bubuka saestuna kamerdekaan teh hak sakumna bangsa. Kusabab kitu panjajahan di sakuliah dunya kudu dimusnahkeun lantaran teluyu jeung pri kemanusiaan jeung pri keadilan sarta perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia geus cunduk kana waktu nu rahayu kalawan berkah salamat sentosa nganterkeun rakyat Indonesia ka gapura kemerdekaan nagara Indonesia nu merdeka nahiji kawasa adil jeung makmur. Ku berkahna rahmat Allah nu maha kawasa kalawan dijurung ku anugerah nu luhur sangkan kahontal kahirupan kabangsaan nu bebas. Nya ku kituna rakyat Indonesia netelakeun kamerdekaanana. Saterusna pikeun ngawangun hiji pamarentah nagara Indonesia nunang tayungan sakumna bangsa Indonesia jeung sakuliah lemah cai Indonesia sarta pikeun ngamajukeun karahajaan umum nyerdaskeun kahirupan bangsa jeung milu ngalaksanakeun katertiban dunia dumasar kana kamerdekaan, karepeh rapihan nu langgeng jeung keadilan sosial. Nya disusun eta kamerdekaan kabangsaan teh dina hiji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Winangun Negara Republik Indonesia. Nu ngayem kadaulatan rakyat anu dumasar kana katuhanan nu Maha Esa, kamanusiaan nu adil tur beradab. Persatuan Indonesia tur karakyatan nu dipimpin ku hikmat kawijaksanaan permusyawaratan perwakilan bari jeung ngawujudkeun keadilan sosial pikeun sakumna rakyat Indonesia. Tim penerjemah Undang-Undang Negara RI tahun 1845 tarjamahan sajak. Ieu dihandap dicutat salah sahiji sajak Sunda jeung hasil tarjamahanana dina bahasa Inggris. Pek ku hideuk lenyepan eusina ku cara ngabandingkeun tarjamahanana. Panyungsi basa perkara narjamahkeun. Tarjamahan teh sok disebut oge alih basa. Nyaeta mindahkeun hiji teks tina bahasa sumber kana bahasa sejen. Narjamahan
Narjamahkeun disebut oge nyalin atawa mindahkeun hiji basa kana basa sejen. Kagiatan narjamahkeun kacida pentingna lantaran teu kabeh jalma ngarti atawa paham kana unggal basa nu dipake atawa digunakeun ku jalma sejen. Upamana wae teu kabeh urang Sunda bisa ngarti kana bahasa Inggris. Kitu deui sabalikna. Contona gampang kieu. Urang teu ngarti kana film asing muncan aya tarjamahanana. Upama ku urang dititenan singgemet, dina hasil tarjamahan UUD 1845 di luhur, aya keneh kekecapan anu karasa masih keneh can Nyunda. Upamana wae kecap penjajahan, perjuangan, pergerakan, sosial, esa, beradab, persatuan, jeung perwakilan. Kekecapan eta teh teu bisa dianggap istilah khusus lantaran upama diterjemahkeun kana basa Sunda bisa wae ngarobah arti atawa makna. Kukituna dina tarjamahan teh angger make istilah bahasa Indonesia. Anu kadua, hasil tarjamahan teks sajak Sunda kana bahasa Inggris. Eta sajak teh meunang nyutat dina buku nu judulna Modern Sundanese Uttrai Poems from West Java in Sundanese and English, Pustaka Jaya 2001. Leusina mangrupa kumpulan sajak Sunda karangan sastrawan pangarang Sunda nu geus kasohor. Dikumpulkeun ku Ajip Rosidi tur ditarjamahkeun kana basa Inggris ku Wendy Mukherjee. Lian ditarjamahan aya oge istilah saduran atawa nyadur. Saduran mah narjamahkeun karya sastra tina bahasa asing ku cara nulat jalan caritana wungkul. Ari ngaran tokoh jeung latar caritana mah dinuyukeun kana kaayaan di urang. Contoh karya sastra Sunda saduran R. Satya Dibrata. Di antarana wae Euteung Wasiat, Saduran Dongeng Jepang tahun 1830 jeung Budak Tinu. Padika narjamahkeun. Narjamahkeun teh aya padikana atawa aturanana. Pangna kudu boga kamampuh dina basa nu rek ditarjamahkeun. Upamana wae urang teh rek narjamahkeun basa Sunda kana basa Inggris. Tangtuna wae urang kudu bisa basa Sunda jeung kudu bisa basa Inggris. Aya 3 kamampuh basa nu kudu dicangking mun urang rek narjamahkeun. A. Kamampuh gramatikal. Mangrupa pangaweruh ngeunaan kekecapan, nyusun kalimah, nyusun alenia, jeung ngalarapkeun ejaan. B. Kamampuh sosio-linguistik. Mangrupa pangaweruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamakena. Upamana wae dina basa Sunda aya istilah kacapi. Nah dina basa Inggris aya istilahna atawa henteu. C. Kamampuh semantik. Mangrupa kamampuh dina ngaguar arti atawa makna teks nu rek ditarjamahkeun. Upamana wae dina basa Sunda aya babasan kurung batok. Naon tarjamahan dina basa Indonesia? Nah bisa mun ditarjamahkeun sangkar tempurung kelapa. Tangtuna wae ditarjamahkeunana teh kudu jadi bagai katak dalam tempurung. Nu hartina sarua jeung kurung batok. Nyaeta langkah indit-inditan nepi ka kurang pangalaman. Kukituna unggal teks teh aya nu bisa ditarjamahkeun kalayan gembleng, aya oge anu henteu. Pang-pangna mah kekecapan upamana wae urang rek narjamahkeun teks bahasa Indonesia kana bahasa Sunda. Dina teks bahasa Indonesia aya kalimah kieu. 1. Matahari akan tenggelam. 2. Kapan ke rumahku. Kalimah kahiji ditarjamahkeun teh panon poe rek surup. Lain ditarjamahkeun panon poe rek diteuleum. Kitu deui kalimah kadua ditarjamahkeun teh iraha bade karorompok. Lain ditarjamahkeun teh iraha rek ka imah abdi. Tarjamahanana mah dua-duana ge bener. Ngan rasa bahasana teu beunang.
Kitu deui narjamahkeun teh lain ngan bener kekecapana tapi kudu kapanggih rasa basana deui. Kitu deui kalimah Mang Komar nguseupna bisaan manicrom giliwil. Nah bisa eta teks teh ditarjamahkeun sacara gembleng kana basa Indonesia? Tangtuna wae henteu. Sabab hese neangan sasarwaan dina basa Indonesia nyaeta trom giliwil. Kekecapan kieu teh dina basa Sunda mah disebutna kecap anteuran atawa kecap panganteur pagawean. Jumlahna kahitung rea. Ceuk hasil panalungtikan mah aya kana 418 jumlahna. Tur hese ditarjamahkeun kana basa Indonesia. Gerapek tengetan ieu kalimah katut tarjamahanana. 3. Jung manehna nangtung. 4. Budak teh berebet wae lumpat. Dina paelmuan basa, kalimah 3 jeung 4 sok ditarjamahkeun kana basa Indonesia teh jadi kieu. Jung manehna nangtung. Berdirilah dia. Budak teh berebet wae lumpat. Berlarilah anak itu dengan cepat. Aya media anu kalintang penting mun urang rek narjamahkeun. Taya lian eta media teh nyaeta kamus. Alhamdulillah pangajaran narjamahkeun tos rengse. Kumaha? Hidup geus bisa narjamahkeun tina basa Indonesia kana basa Sunda? Tah, pikeun ngalatih pangaweruh hidup dina narjamahkeun. Di dieu aya wacana tina basa Indonesia pek ku hidup terjemahkeun kana basa Sunda. Mung sakitu wae anu kapihatur, bobo sapanon, carang sapakan. Hapunten dina samudaya kalepatan.